Baturan mama muda orang Sunda nganter Angel Karamoy kami gacoan sekaligus meli roti di Lewi Liang dulu. Langkah pertama mama muda nyamper si Angel Karamoy nah heulanya. Laju teh ku mama muda dititah mawa motor nah halar reamnya kemudian bari jeung perjalanan jauh mah. Atupannya di Gunung Menir kalau Wiliang teh lain kula lakon deket sia dulur jauh hai medun muda mah kena naon ku sagala ban kempes teu wayahna ditu heulanya. Lanjut deui na mama muda ngegidig deui nya di sabajang perjalanan bari ngewangkung bari jeung cacahan meureunna. Tah nya mama muda rek setik request kana boga miga coan teh cing atuh garanyeun deui cabang di daerah Gunung Menir bete mama muda mah teu kudu jauh-jauhanan kudu ka Leuwi Liang. Tangkilang teh mah nya leheung keneh ayeuna mah tiba ku ka Leuwi Liang. Baheula mah mama muda yang kami gacoan teh menikuatin di kelulumpatan eta ka dramaga baru dah hesenya emang dasarna mama muda mah beuki jajan jajauhanan oge di tangan ku mama muda. Kabenaran teh mah cuaca ayeuna teh teu pati panas-panas teh dulur. Ayeuna teh berada haleungheum bari jeung girimis-girimis saeutik mah tidak masalah. Bila mama muda rek menepi heula nya sabab ieu teh misi motorna teh hayang nginum heula cenah haus. Lapo kadinya digawean Angel Karamoy ku aing mah. Gawaguna mama muda geus nepi bae ieu di jembatan Leuwi Liang. Ieu teh patokanna jembatan Leuwi Liang teh ieu dulur besi hararengnya ya. Yang perjalanan melewati jembatan Sirotol Mustaqim. Jembatan Leuwi Liang maksudna. Susuganan bae di aya nonton mama muda orang Sunda ke Leuwi Liang mana hadir orang Leuwi Liang hadir. Ari dilakonan manepi nya horeoh-hoream ge. Alah sia budak meni rame kieu isuk-isukana. Langsung rek abus weda. Mama muda mama kudu lila teuing meureunana di luar. Kumaha satepina di jero ge nitigeun geus bualaya we jelema. Isuk-isukana mah nyarap lain ngadami mulus buateung mas ya. Lu mending geus diharupan bae meureunana si Mi teh suka Angel Karamoy teh geus teu kuat-kuat. Nah, gerenya peluk bangun aya kana si Mi teh. Lur lila kuasa kesekna ge lila masana ge mama muda ka dieu teh sok horeamna teh kitu. Ngalilakeun hungkul kana mah yo beuteung mah geus dikeun lapar weng serat apa teh si Paji teh hangger ngahuap kana Mi teh. Pokona mama muda mah karana nu lada mah beureum pedo ceng mama muda mah burudak atuh kuleulemangan ka dieu oge nya. Nu mana heula teh melag si Mi dina beuheung meureun teh lila mama muda mampir heula ka tukang roti langganan mama muda kudu wae. Tapi di dieu teh selain roti nu murah teh ngeunah sia haneut keneh meureun sebab dadakan di jeuna ge keur bakaleun di lemurnya.